kawontenan salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Gunung Kabitung. Abi bisik Ma Prabu Cigrawarna. Sasatan nuju ngantosan wadia bala tentara senyatane pun ngantosan senapati kala dentalan senapati kala pideksa. Lami-lami dongkap ieu dua utusan parantos tiba. Rumiba datang negara Gunung Kabitung. Patih Aka Senapati Akang kala dentalan kala pideksa coba kadieu di daguan ku aing tita tadi aing nungguan iya gerah kadarario salarea cik buruk kadieukeun laporan aing hayang nyaho. Uru di daguan lagi. Iya. Buru kaintan sono naik hayang gerang ngadenge laporan kumaha masyarakat Gunung Kabitung alam kiwari Senapati adi Akang engal gerah kalabat aduh kalintang sonona Akang hayang ngadenge laporan kumaha dadanget kiwari kayaan masyarakat Gunung Kabitung anu keur katalang sara bejana. Hajero raya galingan. Buru aja. Bangapunten baduka. Sok. Cik. Adi, aya naon sia Kang? Hayu urang hadap tunungan deui. Oke. Pangabaktos kusikulan diterima wak maneh adi Akang beres kabeh kakuliling alhamdulillah paduka kabeh kaubah dikawit di kampung dugikeun ka kota di papai negara alhamdulillah beres yuk mana si kala pideksa dipengker paduka jadi kadieu euy urang laporan kadunungan sabadana urang ngontrol ayeuna urang laporan ka dieu baturan Akang we ulah tuh si Akang daguan heula abi na keur kumaha heula ieu atuh da sampean atuh balas siap kana susukan ka dieu gancang ditunggu-tunggu ku aing ti kamari ti mangkukna si awa bijilna. Oh, lami paduka geuningan seueur pisan. Ujengeunana geuningan masyarakat teh geuning ceuk salira. Kadah leres-leres. Nitenana kedah leres-leres ninggalna. Oh, syukur. Buru ka dieu Adi. Oh, atuh. Pada
ngaturkeun semua pangabaktos Gusti Kulan. Diterima awak maneh. Kumaha ngeunah pelasiranna. Alhamdulillah rame Gusti ja. Pakolilin ka kampung ka kota abi mah hiburan ja alhamdulillah. Nuhun tugas teh. Karaos pisan asa kanikmati ku abdi mu. Sanes kitu Akang. Diukeula. Urang bejakeun laporan urang hasil urang nalungtik hasil urang tugas di kampung ka kampung gesan mariksa kayaan negara rakyatna negara Gunung Kawitung. Tah eta saya pisan Gusti abi carita paling mana? Di dia di tukang aing euy. Buru. Oke bos. Oke. Santai penting tugas beres. Tinggal nunggu gaji. Bagja aing sono kawak maneh. Cik kumaha kayan rakyat aing hayang teu kuat aing hayang buru-buru ngadenge kumaha bejana ulah sampai nepikeun bantuan ti aing sabaraha triliun teu nepi ka masyarakat leutik teu nepi besi dihakan ku para bupati, para kohpati, para senapati nu lainna bayakeun sia teu kapino damel paduka langkung ti payun paralu nu kasuhun hapunten nu ditedawen ninggalih nu dipamrih di siababdi teh diterima ku aing sabab bahwa dijimat pangampu-ampuna pikeun manusia di alam dunya ieu teh saling hampura sok sanajan aing satengah diri manusia satengah izin dah kitu hasil nalungtik abdi ka masyarakat geningan bantuan anti salira triliunan teh geningan ka masyarakat mah Gusti seueur anu teu katam. Sing balik siawak maneh goblok. Teruskeun ka pun adinya di. Daras pisan Gusti geningan bantuan teh teu sadayana nampi masyarakat teh. Susur nama dipilihan, susur nama budak sekolah oge teu sadayana kenging Gusti fakir miskin teh geningan di aya abdi nalungtik mah anu miskin anu ngeunah Gusti. Kitu paduka. Abdi di kampung ka kampung, di kota ka kota geningan para pejabat salira anu dipilih ku salira tiuk jadi wakil rakyat teh geningan laku lampahna tojaiyah antara ucap jeung lampah. Keke aing asa aneh. Aya tahapan pamimpin teh disumpah ku aing nu tangtu. Kapan hiji pamimpin teh kudu amanah, kudu daek merek. Contoh suri teladan ka masyarakat anu tangtu. Kali-kali aing ngadenge laporan sing balik sia lamun teu balik laporan sia digantung ku aing di tengah-tengah alun Gunung Kawitung. Lamun sia laporan teu balik eta duanana dipotong leungeunna ku aing paling untung beh dituna beung sia diteuk-teuk. Coba laporan sing balik sakali deui. Halapi deksa bener ngomong lanceuk maneh sikala tenta sok sia ngomong buru-buru ngomong gancang sia jahat. Ngomong sia bangsa. Sing balik laporan piraku para mantri gohpati ditugaskeun ku aing pikeun mimpin ieu nagara, pikeun mimpin wilayah tojaiyah ucap jeung lampah teu nurut ka aing rajana, teu nurut kana parentah aing. Kabeh ku aing bakal dipecat sia. Laras pisan Gusti. Malihan abdi ka kampung pisan. Eta aya ibu-ibu murang kalina ceurik kegawakan si horeng lapareun pasti tinggal ku abdi eta sugan teh budak teh hudang ceurik daguan can asak-asak di kulupna sugan teh beas ari pek teh di jerona batu Gusti tobat teh Gusti Allah ampun geningan kieu kejadian di negara Gunung Kawitung pamimpinna teu amanah Gusti. Ulah ngajar siawas ku aing bakal dipanggil isuk rapatkeun kabeh mantri kohpati ku aing bakal dipecat. Kula ngajar sarea teu daek amanah teu daek
bener karena tugas lamun kitu mah beureun sigana mah nu ngampar-ngampar nu nabeuh-nabeuh nu lapar-lapar jeung nu seubeuh-seubeuh lain kitu bener aya di akang. Ya. Dalares Gusti. Abdi mah ningali ibu-ibu eta syukuran-rana. Syukuran ucarare akibat naon? Akibat salakina teu gaduh damel, akibat ekonomi anu semakin sulit. Apan kamari kajadianna urang teh corona 2 tahun, ditambah teh dina penyisena setahun teh kan can leres. Teu kirang-kirang Gusti, teu kirang-kirang masyarakat sadayana kehilangan lapangan kerja, dugikeun ka naon? Dugikeun ka menak tuang enjing-enjing sontena teu kenging tuang. Eta karunya budak sakola hayang ngalaksanakeun sakola teh teu tiasa da teu aya biaya. Padahal pan ti salira aya kan bantuan berupa bos. Bantuan berupa nu lain-lain yang fakir, yang miskin, yang budak sekolah tapi nah Gusti tetepi Gusti. Ieu teh akibat naon? Akibat salira panginten kurang koreksi, akibat salira kurang seueur salepatna salira kurang nalungtik ka para pejabat di bawah salira Gusti. Da kitu Gusti bener kayak siga Ki Adi nyariosna bener pisan Gusti. Aduh hai raya di akang. Iya memang lamun kitu carana mah bener raya di akang. Meureun ieu katledan akang loba diukna kursi loba ngeunah. Padahal akang teh wakil rakyat diistimewakeun ku rakyat. Nepikeun ka akang mengeunah diuk ngeunah sare ngeunah dahar ngeunah mobil gonta-ganti padahal ngawakilan rakyat tapi nah ieu tetep di ka rakyat nepikeun ka mana miskin kabeh. Alwadah ieu nentenganeun ieu dosa. Sieun kaula didakwa ku nu makawasa rai. Kumaha carana isukan panggilan kabeh ku aing bakal dipecat. Kabeh ku aing bakal digeroan geura turunkeun ayeuna surat panggilan aing geus teu kenah sikulang ajar teutenganeun pejabat teu barokah akhlak anu kapan parentah ti aing teh kitu kudu amanah ningali masyarakat leutik masyarakat gede mah tong ditingali da geus sugih mukti ieu Gusti nentenganeun kana takdir rakyat kaula. Can sugemaha teh kaula lamun rakyat kaula can bener-bener ngeunah sandang, ngeunah pangan, ngeunah papan nu tangtu. Alhadu alah ieu kaula. Tubah. Aduh paduka teu nyangka sugan teh para pejabat teu kitu anak buah salira. Toja iya ucap laku jeung lampahna kurang ajar si bangsa sia. Deuleukeun aing murka ayeuna. Leres paduka kedah amanah leres. Wah sia bangsat. Halah pidaksa, abdi Gusti kula tong ama ka abdi mah teu terangna naon, kan abdi mah juru talungtik. Eta ge abdi naroskeun teh syukur gaduh rencangan karasan kameramen Kang Wepi. Anjeunna ge sarua kitu aya teh tina kameramen teh geus teu biasa deui da kumargi ku ekonomina lemah, antukna naon kamerana teu aya digadekeun Gusti kula. Syukur kajentenan Gusti tukang gojek tukang Shopee kabeh cul gojek naon cul motorna kakabat naon akibat ku penderitaan lain ngajual deui barang tapi loba nu ngajual TV loba nu ngajual motor yang naon jang kalangsungan hidup. Coba tentenganeun ka para pejabat lamun kitu rai. Didanget ayeuna aing isuk teh bener-bener milih pamimpin anu nyaah ka rakyat. Didanget isuk aing rek milih pamimpin anu sing nyaah kana ka masyarakatna ulah nepikeun kajarian siga kieu. Aya tepikeun ka kieu rai.
ulang ajar sing ayeuna gerak siap-siap ayahkeun kumpulkeun ieu gerak bawa surat ti akang panggilan kabehanana. Ya, kumpulkeun kabeh para pejabat di mimiti di kampung nepi ka kota bawa ka dieu dipariksa ku aing hiji-hiji. Salah gede digantung paing bangna. Aduh Gusti daleres Gusti. Akibat tina gonjelangna ieu kajadian dikawit tina moneter luncat kana wabah panyakit deui. Luncat kamari anyar-anyar Gusti. Kapan ti salira teh aya bantuan mangrupikeun set top box. Nah geuningan dugi dengan ukur sawareh di pasihanana. Sawareh Gusti geuning set top box teh. Malahan tekirang-kirang Gusti dina alam kiwari cing balaledug eta set top box bener dina pamakeana dina ngieuna kurang riksa dina ngieuna kurang bener-bener Gusti. Edan sia goblok. Para pejabat aing hayang geura poe isuk. Sok bubar sia. Siapkeun tulisan, siapkeun panggilan pejakeun cenah kaing kadap isukan. Entong dilihat jam 8 kudu kumpul sia. Ojok semangat tuh Gusti. Diestokeun ku abdi mung abdi masak kedik we panyungkeun teh. Naon siar komongna ha? Saur abdi mah kieu Gusti langkung sae mah aros heula para pejabat mah. Pilih ieu mah pilih-pilih anjeunna nyimpen hartana di mana cokot sakalian sita Gusti. Duman abdi mah Gusti. Aduh cek abdi mah Gusti gantung we lah. Munah sorangan apan maneh teh wakil rakyat. Diwakilan rakyat teh ngeunah dahar teh diwakilan ku manehna. Diwakilan sandang panganan ngeunah manehna. Diwakilan manehna teh ngeunah make kendaraan. Rakyat pemberaan lumpang Gusti. Da eta jerit rakyat kumaha Gusti mangga saira geulbang. Ulang ajar binatang sia. Teu ngeunah aing. Ayeuna sok siap-siap. Mangga Gusti, siap-siap. Kumpulkeun kabeh di negara ieu para pejabat. Panggil kabeh dikiduh kaleh kulotan beda-beda tugas supaya gancang nepina eta surat. Ujug sumangah paduka rampung tugas pengadika bakal lumampah kaula. Jadi, Kang, wayahna ki adi urang kudu gawe ieu teh gawe teh urang teh istilahna mah rusuh, istilah gawe teh ulah ukur cicing tapi buktikeun pengabdian urang, pengabdian anjeun ka nagara sabab urang teh jiwa urang raga urang geus diwakafkeun pikeun nagara, pikeun kapentingan rakyat, negara, bangsa anu utama. Demi naon? Demi ngaraih negara sejahtera, negara naon? Negara anu pinuh keberkahan di negara Gunung Kabitung ieu. Oh mangga Gusti, mangga Gusti abdi kita moasieun lah. Ditayok ku abdi mah. Kitu atuh. Itu padukanya abdi bade lumampah boga. Edit sia. Buru-buru montong lila gancang surat-surat tak siapkeun. Gancang panggilan aing geus teu kuat ku aing dipabukan kabehanana. Sajabana dipecat ku aing bakal disiksa. Jelema nu sarakah. Mangga Gusti. Rampung dauh tas pangandika mugia aya pelajaran. Tapi orang Gusti, amanah Gusti, ku abdi bakal dilaksanakeun. Ini kaing geus teu kuat aing. Hayang ningali aing kumaha taromana para pejabat hareupeun aing beungeut hayang ningali teh si kurang ajar, si bangsat, si cilimit kecarakana gaji, kepalotot telat sampoe oge aing. Mangga Gusti mangga. Abdi destokeun abdi geuna bade ngumpulkeun para pejabat di kerajaan ieu. Urang enggal ngesat ku abdi bakal sumpingan sekaligus diundang enjing jam 8 Gusti. Jam 8 kudu sa di dieu. Mangga. Bangsat sugan aing teu kitu ha. Sugan aing bawahan aing para mantri gohpati kabeh anu aya di daerah sugan teu jahat kitu bangsat kurang ajar ha. Dagoan siapa isuk rapat dituntut ku aing. Kurang ajar.